Goblok. Atau cina kami nak manggil Ayu Ting Ting, nu datang Ayu Tini, atau Tina Ayu Ting Ting puluhan juta. Ayu Tina? Ayu Tina mah tuh sakit tuh lah, silaturahmi be. Lain kemarin tirangkas menang amplop tuh. Atau menang enggak? Amplop segala tas, baju, tiung. Alhamdulillah. Di Bank BRI segala bingkisan minyak, gula, susu. Bu Iti ayah datang. Gaya Bu Iti mah, kayak cenah ge nama keur sibuk. Oh, Moal kudu mati nih cenah ge anu ieu ke Bu Iti anu datang ka Imah Matini. Wuduh, Bu Iti rek datang. Alhamdulillah. Arek doana be ka eganya. Amin, mudah-mudahan. Ya kan Eta pan Bu Iti pan galak ngomongna. Oh, galak. Makanya cenah ge manehna eta penasaran deh sama-sama kasar gitu. Tapi galak ya tegas kan, jujur. Jujur, cok manehna cenah gitu. Kami sarua sama-sama kasar, kajenten bahasa kasar tapi hatena lembut. Itu eta ngaranna ciri khas Banten. Jadi seperti itu bahasana. Dia goblok, tolol, boloon dia cenah gitu. Tapi ngabela rakyat kan? Karunya ka rakyat. Teu boga otak dia cenah, tolol dia, goblok dia. Teu bisa nguruskeun nu kieu-kieu acan. Waing cenah dijieunkeun WC kalah diisingan. Gara reblek panetanya. Atuh we mah jang diisingan ieu. Lain sugan jeung mandi gitu ga, pan matini mah teu nyaho. Pan dialokeun ge cenah ge, oh pantesan cenah ge jelemana teh naon teh matini cenah. Polos cenah gitu. Emang polos matini mah. Iya. Emang matini burunyal bernyul. Atuh polos saung Osin, terus Baso Arka, anu ti Bandung, warung hungkul. Terus Bunda Amel, anu di mana tuh di Karawaci, Paneglang, Karawaci, di Paneglang, Rangkas Witung, Pamarayan, terus ayam beren eta yeuna biasa hairna ta Bapak DPR, terus Bank BRI, aya kali itu teh hairna buat matini, anu di Malaysia, anu di Swiss, anu di Arab Saudi, aya kali ya itu buat matini. Ini kan mau lebaran. Namun Kirim be buat lewat Gojek muntah Grab. bisa gitu matini Grab. Bisa. Ngerti? Ngerti. Tenang. Masalah uang mah ngerti semua juga. Karena duit ngerti. Karena duit mah we untuk sekolah ge apal ringgit cenah ge di Malaysia mah kamari teh. Woi, Tah anu ti Cikesal, anu ti Rangkas, anu ti itu tuh Cimarga, Cimarga, Paneglang, anu ti Maneglang. Ulah pohonnya subrek lamun poho di takuk ku mateni. Awas ya dipikeskeun tadi takuk mateni. ulah poho berarti. Ulah pohonya. Ya. Matini Kulan. dirangkas nek naon? Atuh jadi unang cenah ku si Roni, eta cek Roni cenah hayu matini cenah urang ka alun-alun cenah tapi kayak Maroni heula cenah. Lamun hayang mabok puan cenah matini cenah. Basana cenah atuh mun teu mabok kabeh di dahar jeung cangkangna sikina segala. Loba nu datang. Atuh alhamdulillah ga buset. Eta security ge anu keur jaga di eta di umum. Heeh. Wih, kuat nguayan babaturanna. Merene cenah. Naon merene eta? Naon marene naon ka dieu naon eta laju nyala lampuran ngalu berteh geus orang karisma eta orang pokona mah lebak eta non salah haur orang lebak sambel aya nu ngamplop aya? Aya alhamdulillah amplop nama sabaraha 5 ta Amplopna? amplop nama Aya sia nu? oh wah oke dak aing mah dilalaga be cenah kasihan dulu mati ini cenah gitu. Alhamdulillah sinu eta kitu mah nu masyarakat tiung tas baju alhamdulillah atuh orang dinyana orang kasna anu apa teh ngaranna? Aya Saha? eta anu apal anu masyarakat kaos si Pokok eta. Oh deui. mati ini lah Inget Roni doang. Roni doang. Nuhun atuh ka Roni. Nuhun hatur nuhun. Bentar, Pak.